kageningan nuasi di pulang sengit nunya di pulang moha jol ieu ka aing teh ngagaroda mending oge ka nagara kaula palai daun itu bakal disenangkeun teu layang teu ampun teuing Gusti panutan kalbu salaki kaula nu dipunjung disembah di dama-dama kari-kari ayeuna menang panyiksa deungeun aya teh salaresna mah bongan urang Kakang Semar bongan urang bongan urang mihapekeun wae ka batur diri teh aya dina curug batur kanyeri kapeurih jeung sajabana teh geuning karasa kaula dan nuturkeun salira soteh kaula mah sumujud kanu jadi salaki kalayan anjeun teh pangeran dunya pangeran kaula di dunya ridho kaula dibawa wasare dina kasur jarami ngansik di kampung anu model kieu paripadahal kaula teh tileutik teh dipepene ku harta kakayaan di karaton salieuk be hayang naon di karaton tapi kaula teh dumasar kana kaayaan hirup awewe aing ngaran awewe teh dulang tinande nyaeta kewajiban pikeun ngaulaan anu jadi salaki sumujud paripaosna sanajan dibawa kana liang cocopet ge eta teh lain paribasa kaula mah istuning leres ridho lahir batin dunya akhirat sumujud ka salaki ngumara di alam pawenangan ieu nanging salira geningan dugi ka teu kabita ayeuna di nagara Sekar Mume di nagara kaula padahal upami ieu mah upami kersa salira neraskeun karajaan di Sekar Mume neraskeun karajaan mitoha da moal burung dipasihkeun Kakang Semar malahan pan si Gareng mah geus betah di ditu si Gareng mah geus ngabengke jeung si Doden geus betah bumetah di ditu ta ayeuna Kakang Semar hayu mending mulang we ka Sekar Mume bawa si Asta jingga si Dawala malahan cenah si Dawala mah jeung si Cepot hayang kabeuli HP urang laksanakeun entong wae make jeung ngagugulung kieu cicing dina curug batur hayu urang mulang palai naon da geuning buktosna ngawula ka Arjuna ai gaji mah ditarima ongkosna moal dudunya geuning ari gaji ditarima ai kacong cai ku si Cepot ge geuning meuni molotot ongkoh lain udagan dunya teh mending mulang ka Sekar Mume hayu palai naon di ditu di nagara kaula genah merenah tumaninah teh di ditu mangga di nagara Sekar Mume jeung tibatan nuduk ngadunungan ka Arjuna ayo Kakang Semar pok deui sia nah kageningan nuasi di pulang sengit nunya di pulang moha jol ieu ka aing teh ngagaroda
Mending oge ka negara kaula palain naon itu bakal disenangkeun teu layang teuing. Dek atoh Semar di bibita kuno kitu. Hah? Naon geuningan kalah nyeuseul kalah molotot ye kanyaah teh Kakang Semar. Kanyaah ngan ngagubrakeun teh. Supaya aing batal dina pengabdian ka hadirat Allah. Hah? Oh si horeng anu leuwih nyilakakeun mah anu deukeut ujang. Leres uang sanes anu lian geuningan Anu nyilakakeun ka waduh anu deukeut geuning ujang. Anak pamajikan kadang-kadang ngagubrakeun deuleu. ngagubrakeun uang geuning Ngagaroda we. Ngagaroda. Dianggap ngagoda, ya heuh. Loba deuleu lalaki ujug-ujug dirigdig. Atoh aing kudu barang hakan di negara anjeun, di negara tempat awewe, di mitoha anjeun. Kudu weureuh seubeuh eta teh hartina teh nyalinung ka gelung dayus deuleu. Aing kudu diparaban ku mitoha, aing kudu diparaban ku pamajikan. Hukumna dayus teh tong boro nincak sawarga ngambeu ge moal deuleu. Tapi hasil hapae poso menang tani, menang kesang sorangan, menang 10.000 ge dipake ngabalajaan anjeun. Murni eta awak anjeun teh teu diracun ku aing. Eta Sanajan dahar karo uyah, bakal jadi kulit, jadi daging, jadi sungsum, jadi balung, jadi bagal pengawasa. Moal aya gangguan naon-naon deuleu bakal kebal ku panyakit. Daya dulu jelema beunghar anakna geringan we terus tapi nah anak tukang macul teu diimunisasi oge dulu sararehat teh mararontok salajan heesna baru ligir jarang gering lain udagan aing teh dalam dunya ama lain cenah eta dewek gaji sok kacongcai ku akang si oku si cepot sok ambek heuh aing teh kawarah jujur ulah nepi ka salingkuh bisi ka batur lain aing siksik melik lain salingkuh. cenah aing sok ditarima duit heuh kapan ladang kesang aing geuning meme dibikeun ka emak teh ku aing teh 2,5% dibikeun anu heula ka fakir miskin nyata supaya sia ulah jadi gering supaya mulus sabab teu aya anu jadi salaki salaku pamimpin ari jaluko wa munalanisa pamimpin teh pamimpin lalaki teh pamimpin teh eta awewe Garas wae teh. moal ngaracun aing ka pamajikan moal mikeun barang kotor majikan teh. Ah bener. Jadi Geus dibersihan heula gitu meme dibikeun kasihan dari bersihan heula ku aing anu 2,5% dibikeun heula ka itu kari-kari sia rek ngajemurkeun ka aing Keun sabar wae. tapi kakak nyerian kitu teman gimana? ya nyebut sing sabar oge bari jeung cerikeun ka aing goblok Lain kamu kumunya juga uang. sabar oge aya watesna deuleu ongko uwa-uwaan ka aing sing sabar papijeng cerikeun Eta uang ku nyerianana jeung serikeun teh. Jing tuturkeun dunya nyi jing Cing nyai kitu. tuturkeun dunya ku nyai jing Cing nyai kitu.
Ainya mama berat karena dunya jig balik jig si ngeunah ngakan dunya jig buru-buru Cing wareg gitu Nyai. hayo naon ieu Kakang Semar teh ngusir lain ngusir lamun betah keneh ngagugulung dunya papaes jig tuturkeun Bapak ilaing jig Oh gitu. Ngan saliwat. tinggalkeun aing di dieu tinggalkeun Oh bener gitu naik ah. hayo aduh ampun teuing teu hararayang teuing aing di barengan ku awewe model kitu Rayang teh nya naik. kabeh teh geus angkat jempol ka mate Di bawah samsara. nyebut oge istri sajatina geuning hate mah kana dunya keneh pipilueun lain ulah dudunya bapak teh lain nyarek ulah dudunya empek dunya mah teangan sih saperti urang hirup dek ribuan tahun kabina-bina teuing sia teh saprak gaul jeung si ego sia teh kitu kalakuan teh jig tuturkeun aduh ampun teuing Kakang Semar ya lamun dek dudunya deuleu dibandingkeun jeung nagara ilaing nagara Sekar Mume nagara ilaing teh teu satikuku nu aing Masa cekewok geurang acan. lamun dek ngadu geulis mah emanya Batara Guru Raja Triloka terang nu mingpin naon nu mingpin sawarga nu mingpin dunya adi saya tak ya tua ngerayi nu aing sawarga teh mak sabaraha tikeun dunya gede na sawarga maniloka deuleu ha lamun dek adu geulis mah eta boga nagara sacangkewok dipake amis buah gintung teh sok eta nu meh boga pabrik tahu alah Pakai amis buah gintung. kaporong anjeun awewe teh teu nyangka jig tuturkeun Bapak anjeun geus ti detik ieu ti menit ieu tong dibarengan Bapak ini sia kadar engke menta surat serah sok suratan deui ka dia dianterkeun ku aing teangan pisalakieun anu terus-terusan gawawahi ku dunya tapi ka itu da bakal engkak-engkakan neuseun neraka sia Sok kitu nya anu kasih adik nya. ini jig baju bawaan ayo ieu teh naon Kakang sama geus ini hapunten atuh teu hararayang teuing bari jeung hareudang bari moal kagoda ampun Kakang Semar satadina kaula teh nyaat tibalik Kakang Semar indet eta teh nyaan aing mah nya atuh aing geus kitu naman paduli teuing kaula dek init bawaan pakaian keur naon pakaian kitu loba di ditu ge bawaan teu hararayang teuing Aduh kan ada balik balas dari uak. kabina-bina teuing sia Ulah kalangkungan atuh. Kana jadi nuju nafsu ge ulah kitu-kitu teuing.